Ya Allah ya Rabbi, lain lalagan perang ayeuna mah. Jelemana di dari itu be di Amerika make remote. Make remote Iran geus siap nyeun nuklir, nyeun rudal anu geus didatangkeun ka Amerika. Uji coba geus ka laut. Amerika sabaraha jarak tempuhna, sabaraha jauhna, dicoba ku ari nuklirnya na. Ternyata bisa ka Amerika ge, bahkan leuwih. Nu mantak sugan ieu urang Iran teu siap perang. Sedangkan baheula geus Amerika lawan Iran. Eleh kapan Amerika? Mada kuari geus mulai deui Amerika. Cak Iran teh siap wae ge luncur-luncurkeun ujianan. Tapi kan Amerika teh boga kos kitu tanya nama perang teh teu puguh. Bom kapal di luhur. Geus teh nyaho tentara teh nyaho sipil pilot kabeh. Eta doang teh teu make etika kos kitu teh. Nu mantak baheula Irak nyeun bunker teh sugan teh mah jang rakyatna ka jero. Ketika diserang ku Amerika, rakyat asup ke bunker. Ternyata bunker nama memang aya ngan jan digunakeun wallahu alam jang iraha. Sebab anu nyieun bunker teh kapan orang Perancis. Pintu ke-1 nu nyieun orang Perancis, pintu kedua nu nyieun orang Inggris, pintu ketiga insinyurna maksudna orang Amerika sorangan. Pintu keempat orang Jepang. Geus jelas eta mah lantaran pembuat ngaku nu paling dahsyat adalah orang Perancis, tapi teu digunakeun ku Saddam Hussein. Wallahu alam perjanjianna Irak pasti engke tah jang kupah. Berarti Saddam Hussein teh lainlah leutik-leutik jelema. Berarti Saddam Hussein geus jaho riwayat hadis ieu bakal diserang dahsyat gede-gedean sebelum kitu abad ke-15 bakal diserang deui kupah. Nu mantak eta teh di kupah teh liangna ternyata bunkerna mah ke Basrah. Bunkerna ke geus hese nyaritakeunana lantaran orang Perancis nu nyieunna selesai tembak. Orang Inggris insinyurna nu nyieun selesai tembak. Orang Amerika nu nyieunna selesai tembak. Nu mata geus kehilangan ku ari teh. Geus aya mah bunker mah aya we ngan kan pernah nyaritakeun beres ditembak. Jadi dokumentasi dikaburkeun. Pun kieu nyaho milu aing. Masyaallah. Itu teh digunakeun kamari teh digunakeun ngan pernah aya muka doang gitu tah. Ternyata ieu mobil tank baja teh ketika eta muka eueuh lebe ditembakkan ku Amerika. Eueuh ka mana cenah eta? Misteri cek urang Amerika. Tank baja sakitu ditembakkanana ternyata eueuh ka mana ieu teh? Bingungan urang Amerika. Datang ka kuari eta teh jelema teu daekeun perang ngabingungan eta. Cek urang mah naon atuh teu dahar-dahar acan kuari bingung aing ka mana cenah eta. Dibuka ku. Aya pernah satu kali dibuka liangna det arasup ka dinya. Sedengkeun keur diserang ku Amerika. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu mah pertarosan kumaha lamun sakira-kira dina nalika sujud salat si dampal ramokna sukuh teu napak jadi ngan saukur tungtung ramo doang sah apa henteu salatna geus kolot nanya kenuki maksudna geus tereh paeh kudu geus lihai manuki teu kudu ditanyakeun angel ka sorga ieu mah budak. Sujud ayat 7 hiji tarang kadua dua dampal leungeun katilu dua dengkul jadi sabaraha 4 5 nomor ke-7 kalima kagenepna ialah ramo dampal suku 7 syaratna. Jadi afdolna ditikelkeun padu antol doang ge jadi antol kana samak atawa keramik. Nu bagusna ditikelkeun
ngacung menang jadi hari lain nu kudu ngacung diacung kena tulah gitu keneh nu kudu ngacung teu ngacung atuh teu bagus sia mah ka mana bae ngaji teh aju ngamakmumna kumaha kajal teh naon ai antol namun teu antol teu sah imam urang sujudna ramo sukuna teu antol teu sah nyana salatna ana teu sah salatna atuh ngamakmum kanu teu sah salatna atuh teu sah kabehan antak milih imamna nu bener nu mondok imam ulah nu sakola sanawiyah teu bagus artina nu teu nyahoeun kana bag-bagan salat sakola sanawiyah ge teh pinter bae nganu mondok mah teu diragukeun deui pasti balaleuneur cenah aya di lembur kula mondok nama tapi teu bener bohong mondokna ih buku pesantren mondok lah pasti main HP bae mondokna teh beres sama gitu kemudian ajengan abdi bade tumaros upami si mayit gaduh sametan kabang ya perjanjian dana upami maut ajan lunas maka bebas dijamin ku asuransi kumaha hukumna ahli warisna kewajiban mayar atanapi henteu lamun memang geus aya perjanjian di mana modar bebas atuh bebas boro-boro kabang urang pada urang ge Zaid boga hutang ka Ki Umar 100 juta cek Ki Umar teh bayarnya tapi lamun siapa bebas aju bunuh diri we gegeran teh taklek ngaranna ngabebaskeun ku cara paeh teu bebas ngan pastinya na disiksa urusan ribawi gitu geus lah ulah sok main-main ba orang modal saya aya bae lantaran ieu berat ke di akhiratna urusan ribawi kajen teuing urang rada mararat asal babari sakarat ulah cek urang gunung aing mah kajen teuing hese sakarat daripada mararat blon eta budak ulah urang mah nu penting mah aman di dunia aman di akhirat nu mantak ngaji ge ngeuleuh ngalempeng awak supaya sesuai jeung syariat hari embung bener mah teu kudu ngaji cara pamarentah telok ngararaji embung bener eta ngaranna mana coba PNS nu daek ngaji sabaraha ratus PNS Tangerang we Kabupaten Encan Kota Madia nu ngaji ngan sabaraha ese berarti kan embung bener nyana ya sudah kiai emang ngaji kudu ka Cilongok bae dagorkeun sia kuai aing ge nyaho di lembur sia-sia tilok ngaraji nyedek-nyedekeun ka aing dibabeteun sia kuai ye teu kudu ka Cilongok di lembur sia ngaji pugu aing nanya Ustad di lembur anu pan warau aing osok ngaji Pak anu nu PNS teh tilok cenah kiai dagorkeun hiji teh ku aing terus di ditu lebur belah ditu aya teh kiai nu sok ka dieu kiai sok magang ngaji malam anu Pak anu teh pan lain urang dinya PNS atuh mah teu jeung jelema jeung jurig emang aing tilok nanya yeuy tilok karaji PNS memang hangkan neraka jahanam nya mah
ayo sia kermah gajina teu bareres korupsi terus ngaji tilok aing lapor ke malaikat Malik seret lik iya kumaha gitu ye sabaru teh embung balender sakalina ngaji jeung Ki Golkar moal beres ajen kumaha ge moal becak aing moal cek Ki Golkar so amat teh Ki Uci ka dieu siana ka dieu aing teh sia nuso hayu ngaduso jeung aing lain gitu maksudna orang sing balalenar malah beres-beres atuh kitu mah urang nu mantak ngaji teh maksudna supaya nuturkeun kana aturan syariat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu can nyaho supaya nyaho nu geus nyaho supaya leuwih mantep nu urang kaluartana syariat aya jalan tobat supaya lalempeng keur ditungtun ieu sapi kuru supaya lintuh di sisian cekolot baheula mah tatadina kempong takuari jadi bener lintuh teu karasa sabulan 2 bulan sapi jadi lintuh gitu kan ngaji saminggu teu karasa masyaallah sia ngaji geus sabaraha minggu asana aya 7 mah aju kumaha karasana nu jelas mah aing mah wau jeung tukang uduk jeung kiai mah can wau aing mah eueuh masalah pokona wau jeung tukang uduk tukang sate basa teh ieu ngalempeng awak ieu lantaran urang hirup teh aya nu nyieun aya khaliq anu ngatur ka urang ka kicep-kicep diatur ku Gusti Allah urang can boga rasa bahwa kicep teh na ngatur Allah gurak-gerak urang teh diatur ku Allah digurak-digerakkeun ku Allah cicingna nang ngicingkeun Allah urang can boga rasa bahwa gerak urang cicing urang diatur ku Allah kitu keneh urusan politik urusan ekonomi budaya ieu diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala tah supaya sadar urang teh aya nu ngatur ieulah Al-Qur'anul Karim kitabna terjemahkeun ku Kangjeng Nabi diijma'keun ku para ulama urang kuari ngaji hasil ijma' ulama ulamana aya ulama tahapan internasional aya nasional aya ulama-ulama kitu lokal ulama anu internasional sepanjang masa mujtahid tuluy ka dieuna ashab-ashabna ka dieuna pentakil penukil cara Syekh Nawawi kabelah diana pengamalan-pengamalan anu konsisten cara guru-guru urang teu kaluar ti aturan-aturan syariat guru urang menang ti kitab langsung kadituna mujtahid ti sahabat ti Kangjeng Nabi langsung ti Gusti Allah ulama-ulama nu kuari di dunia keur meujeuhna dipotesan ku Yahudi ku Nasrani melalui berbagai cara sepuguh di perangan, sepuguh di loloh, didatangan deui ku ISIS. Terus lantaran dianggap ulama ieu ngahalangan kana perjalanan Yahudi jeung Nasrani. Nu bentak
urang makuari masih keneh luar biasa bersyukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala bisa ngadengekeun bahasa-bahasa ulama bisa diu kamari jeung ulama turunan Tuan Syah Abdul Qadir Al Jailani. Urang dicatat ku malaikat belah dieuna disaksian ku urang-urang belah ditu nama ngagerakeun Allah. Geus di Baghdad, di Yaman, kemudian atuh di Palestina geus datang. Kemudian kamari di Turki, di India, ya Allah muji syukur urang ngahaja-haja maka India mahal. Jeung deui deuk naon atuh urang ka India nu wau. Wau teh jeung si Damendra we hiji. Nu wau. Deuk daon urang ka India ka ditu. Ai kitu manyanana datang ka dieu bu alhamdulillahirabbil alamin kitu keneh ka Turki urang mah jauh rarasan tapi nyanana datang dicatat ku malaikat. Lain jelema-jelema laleutik teh siga hade. Lantaran anu bisa ngabongkar kitab-kitab karangan Tuan Syah Abdul Qadir Al Jailani anu disetap dipatikan disekap di Roma teu meunang kaluar dikaluar ternyata horenganan paus teh nu mantak kadeleuna rapi menang nyokot akhlakna tina tafsir Al-Jailani. Batur nariru urang mah wauh ge henteu ka kitab. Dina ayana hese macana. Mondok henteu naon teh tuh. Deuk kumaha macana tapi barang aya disebar ka mana-mana bener. Luar biasa. Tah jelema nu manggihanana lain eta bae sababaraha kitab nu alhamdulillah ayeuna geus dicetak-cetak ku ari geus disebar ke berbagai negara anu tatadina urang sakadar dina kitab bae kitab Tuan Syekh anu ku ari mah bisa dibuktikeun aya kitab jelemana langsung deui ka dieu istimewa pohara zohir nama kadeleuna biasa baik padahal mah lain lalagaan lain jelema sambarangan boga sejarah masing-masing ti leuletikna keneh urang mun ngadenge sejarah leutikna bakal tercengang ulah-ulah eta deui kelas du pohara turunan pohara di urang bae Habib Lutfi umur 13 tahun yang nama santren di benda kerep batur mah sararieun lantaran leuweung keneh Kiai Kaukab aya keneh harita Ki Zaini aya keneh nyana ngaguru bareng jeung Bapak Kolot kula nu ti Doyong kan Bapak Kolot kula mah geus kawin nyana mah budak umur 13 tahun etanyana terus sakitu leuweungna zarah ka makom kaluhur kaki muslim nu batur teu berani mun peuting tapi nya nama zarah sorangan diulah ku kabehan ge saha bae santri zarah ti peuting ulah lantaran osok aya maung di dinya mah ku ari ge masih keneh mun urang sorangan di benda kerep kaambe ku maung kadang-kadang datang maung kadi tapi Habib Lutfi umur 17 tahun teu beunang dicara ziarah bae kadinya bener maung datang sasalaman tuh ente lamun ngadenge dongeng model kos kitu pan haram lain jelema biasa berarti kos kitulah Habib Lutfi umur 13 tahun bae geus kos kitu urang mah umur 13 tahun teh mulai ceurik hayang HP nu rada bagus. Tatadina jadul hayang nu rada beres. Belon urang mah. Terus zarahnya nama ka dieu ka Cirebon, umur 14 tahun ka Cirebon kadinya. Sorangan zaman harita datang ke Cirebon muka sorangan lawangna blak 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 blak.
lempangnya sorangan langsung ziarah sorangan begitu turun di makam kehandap dicarayuban ku orang Cirebon ku dijab ku bangsa ahli-ahli makom didinya termasuk kuncen-kuncen bahkan bajuna dipaksa dibuka maksudnya bil barokah disoek-soek dibabagi ku sebab aneh ieu budak keneh tapi geus bisa kaluhur sorangan haju eueuh kitu kasieun taetepan lain lala ganti leutik lah keneh jelema neuk diangkat ku Gusti Allah makos kitu karesepna berbeda jeung urang mulai kabelah dieuna cerdas da pohara jasa sampai sababaraha kiai ngaanehkeun kana kacerdasan Habib Lutfi urang can nyaho dongengna bae nu mantak urang asa biasa-biasa bae woh lamun urang nyaho dongeng nu mantak getaranana beda kajeun kukumaha kabelah dieuna nyumputkeun pangkat anu aya di jero hatena nyana berlaga seperti artis main piano ngagitar padahal di hate ngan nyumputkeun hungkul embung di udag-udag jelema eta gaguar di mana bae di udag-udag lompat mentak kamari sabada urang India ka dieu malam rebona ka dieu kamari pas gitu Syekh Fadil ka dieu malam rebona jam 9:30 ka dieu ngobrol jeung kula sampai jam 1 balik beneran jam 1 langsung ke Jakarta embungeun nyana di udag-udag jelema ngobrol kadang-kadang teu kaharti atuh urang ngadengikeun nyana bae pokona mah ya ente mah atuh boro-boro jeung Habib Lutfi jeung bandar ge teu kaharti komo jeung Habib Lutfi atuh eta ngobrol dalam ceritakeun ayat pan pohara jasa cerita wali eueuh lu teu nyaho di Turki anu di India anu terus nu maot nu hirup keneh urang muringgak bulu mun ngadengkeun Habib Lutfi cerita turunan-turunan mun aya jelema nyaritakeun turunan ti anu teh nyana manyahoan bohong eta aya jelema nyaritakeun turunan ti anu bidadu bohong nyahueun ka bohong turunan pan urang mah hese tajar gitu pajar bener bae ieu lah Habib Lutfi urang coba ge kadengekeun coba jana mun nyaritakeun silsilah wali-wali Allah sadunya nyaho kabeh sadunya lain lalagaan nyaho ka percis Gus Dur kitu tah ieu nyana jeung Gus Dur teh babaturan jasa eta kudu urang nyaritakeun boro-boro naon gitu ngaranna lain-lain heula di urang bae Habib Lutfi geus teu katotor geus teu katotor lalakonnya unggal poe leuleumpangan bae Jakarta Pekalongan Tegal Semarang Surabaya ka Banten kumaha hayangnya bae kumaha kahayangnya bae seperti aya nu nita-nita nyana mapad lamun deuk umroh ge bebeja heula ka Kangjeng Nabi maksudna ieu kula umroh taun ieu meunang teu ulah cek Kangjeng Nabi lamun deuk umroh deui ulah lamun deuk ka mana tuh kira-kira zarah ke dituduhkeun ka anu coba eta deuk kumaha urang mah pan lamun deuk ka mamana teh bebeja katangkal beringin pan urang mah tuh wih aju nyuguh pan bolon eta kos kitu ya Allah ya Rabbi aya kene balah Syekh Rajab Surya istimewa jasa nyana ahli thariqah dunia nyana kapanggih di Madinah ngimpi jeung Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi di sisi aya kursi kosong jelema ribuan dina impianana Syekh Rajab langsung kadinya teu kebel celek aya nu diuk digigireun Kangjeng Nabi ditanya saha anjeun kaula Lutfi minen di mana Indonesia Masya Allah eta lah Kangjeng Nabi ngarendeng jeung Habib Lutfi kaimpi ku Syekh Rajab Surya langsung hudang sare
meuli tiket Indonesia yang kapanggih jeung Habib Lutfi langsung meuli tiket berangkat ke Jakarta. Habib Lutfi geus nungguan saha nu ngabere nyaho nya nanti ka Jakarta. Kos kitu coba emang ente. Ya, jelema gede luar biasa. Tapi ya Habib Lutfi rindueun bae ka dieu aneh. Ka dieu teh rindueun bae nyaho ka saha meureun nu dipake ka rindu. Asana Haji Pendi masalah. Ieu masalah ieu. Masyaallah. Ulah ka diaminan nyaho henteu. Ja unggal ka dieu tilok ngomong-ngomong nyana. Sugan nanyakeun gitu jan teu dina ayana. Atuh teu rindueun deui. Berarti lainnya nama meureun heula Haji Pendi asana heula kadal we kitu. Ya Allah, ya Rabbi eta sabaragali kan ka dieu. Model ieu ge cek jana 2 minggu ka tukang mulai ti 2 minggu rindu hayang ka dieu. Padahal kula ge boga kajadian 2 minggu ka tukang kan moal bejaan. Sepas kejadian kula 2 minggu ke tukang nyana gegeran nyana perasaan hayang ka dieu begitu kula diomongkeun seuri paingan tuh jadi nyambung kos gitulah jelema-jelema ahli Allah subhanahu wa ta'ala lamun eta turunan Tuan Abdul Qadir Syekh Jamil kitu ti India ka dieu dititah ku Kangjeng Nabi sarua Syekh Fadil gitu. Syekh Fadil teh boga impian dirahasiakeun kok kudu datang ke Indonesia saenggeus datang ke Indonesia kapanggih jeung ieu mantap urang alhamdulillahirabbil tinggal engke haul puasa ieu nu datang kumaha digerakkeun ku Allah bae apakah ti Yaman ke atawa ti Turki atawa ti Baghdad loba ieu nu hararayangeun ka dieu engke haul tapi kan kumaha Gusti Allah nu ngarsakeunana jam model kamari ngadadak 2 poe memeh minggu ngabejaan bahwa Syekh Fadil hayang hadir di pengajian ti urang ngadadak datang tanpa rencana-rencana Masya Allah itulah gerak Allah subhanahu wa ta'ala urang dicatat ku malaikat raqib ke di akhirat begitu aya bendera-bendera ahli Allah kan urang bisa ka dieu milu begitu milu cak anu penjaga ulah ya milu ikulah pernah ada di mana di Cilongok di ukang harita di mana di Tangkal Ambon wah teu kedeul cak gerat aduh riweuh nu di Tangkal Ambon. Aduh Masya Allah. Kula tapi ngadenge cenah sorana mah. Sorana mah ngadenge milun teu maca shalawatna. Milu sarua. Mawali ya mawali ya mawali. Kula ge ngadengekeun milu mah henteu jak eta teh. Cukup atuh ngadengekeun milu di tukang bae tapi ulah dihareupan. Ya Allah. Emang kumaha gitu. Mujalasah jeung ahli Allah urang di ke akhirat ke dibarengkeun. Bantak eta kaji sihada ta urang nu kungsi babarengan jeung bangsa pamabok. Urang kungsi babarengan jeung tukang maling. Urang mujalasah jeung bandor cimplong. Eta kudu ditobatan. Besi dicatat terus ke catatan aya di ditu. Ye di keuangan gitu. Bandar cimplong maju. Pernah diuk jeung saha? Ieu. Ya, Fendi pernah ieu cenah sakitu. Yeh, sembarangan bae. Tetep bae diilukeun bae pan ka ditu. Teu puguh teu karuh. Itu bata kula salah diuk si gade. Masyaallah ya urang mah alhamdulillahirabbil alamin. Kajeun geus HS bae ge nu penting diuk bareng. Diuk bareng nu penting aya catetanna bae. Engke di akhirat teh ge begitu. Tak aya ahli Allah. Milu maneh. Iraha cek kira kula teu pernah aya catatanana. Catatanana salah nyatet beureun malaikat. Kita tanggal sekian bulan sekian maneh bareng.
kula sarita aja saya SG milu bagas bukan nama aja catat anak-anak di dia kan ngeunaheun urang mantak aya ieu nu HSB gak masalah guys untung nu aya ya Allah ya Rabbi malaikat nyatet urang es gitulah orang menyaritakan ahli-ahli Allah kadang-kadang orang teh kaget kok bisa kos gitu abi belut bi bangun zarah kumaha emang nyana datang kadang ngobrol oh iya betul sini ya udah makasih kali turutan ku sia jarah kos gitu aku lagi zarah kadinya ke abah dua anjingnya nangis 2 kali zarah kos gitu pertama ditanyakan bib itu begitu-begitu apa serinya nak ya kalau mau tahu begini katanya tadi saya ketemu enak bener ditanya sama saya enak di dalam kuburan cuman pengen dikurungin di kuburan jadi hayang di saungan jadi almarhum abah ka Habib Lutfi minta kuburan di saungan minta kupulang gede di saungan minta nyana tah kamari gitu kene anu di luar naon cenah eta atuh bukan sia gajinya di luar atuh teh nyawa jarah kos kitu sugan maca naon nu teu kos kitu bae geus jarahna cenah mah ka mamana ge kitu bae kayak kadang-kadang diuk we zarah ngopi itu jarahna cenah mah orang sakaur can kapanggi atuh ditungguan kayak geus kapanggi ka harap hese da jarah kos kitu mah urang mah lain kelas saja diturutan pan kuno totorekatan urang balik bae lah emang keur eueuh ka mana emang keur ondangan manya wali ondangan dagor gedabak tuh aduh budak soibul makbar ondangan kamana ka gubernur jarah rauh budak Masya Allah tanya deh kula Bib apa itu oh dulu kan udah kasih tahu disuruh disaungin kenapa belum ceknya kasih tahu itu kenapa belum tak eta kos gitu jada bazarah terus dongeng yang nyaritakeun ka panggih abah artina zarah teh kos itu nyaritakeun di jero kubur teh gitu ya Allah ya Rabbi lamun ente bisa kapanggih jeung ahli kubur jeung wali ente mah moal ngobrol nanyakeun nomor kumaha ge aduh acak-acakan ya urusan ya Allah ya Rabbi kos gitulah ahli-ahli Allah urang lamun nyaritakeun Kangjeng Nabi Tuan Syekh Abdul Qadir ziarah ka Madinah kakarak assalamualaikum dan assalamualaikum ya jadi assalamualaikum ya Rasulullah muka pan kuburan leungeunna ka luhur sasalaman deuk kumaha coba bade teman roh saja sapa ya Allah ya Rabbi sasalaman beres sasalaman amanat ka jero deui nutup beres urang ge teh hayang kitu zarah teh mantap sok kaju ngedekem bae di kuburan mulai saha ieu mbah nu ti mana mbah nu ti Gunung Karang datang ka dieu mbah mah sadiakeun kopi pahit make gula bae tolol ieu si mbah aya kopi pahit make gula atuh teh mah amis bah henteu tetep abah mah kopi pahit tapi make gula wah ieu mbah bloon ieu pasti kajen kuku bage Golkar ieu mbahna ieu hese urusan batin hese lantaran penemuan ahli Allah beda-beda jelema geus mantep ka Gusti Allah tanya ieu bakal manggihan kieu ka Allah tanya ieu kieu tanya ieu kieu kesejukanna akur perjalananna pedemuanna nu beda
tah kos kitu mantak ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum eueuh sieun urang mah boro-borona naon kakarak aya pocong geus ye deuk ka masjid aya pocong kucuk kucuk wah nu tadi paeh ieu kajian ku kumaha ge mulai lumpat pan urang eleh tarencana deuk ka Allah ku pocong tinggal pocong we sieun kai ditungguan deui sia ku aing dilalagas ya cak pocong teh berapa ka pocong ge sieun atuh masyaallah Habib Lutfi tadi diceritakeun begitu ziarah langsung maung datang sugan sieun didelekeun ku Habib Lutfi didelekeun sanggeus didelekeun ngangsongkeun leungeun sasalam cek nyana ge kenalan dong Bib urang mun nyarita kitu lain bae Syekh Mansur lain bae Buyut Mansur lamun dijelaskeun ngan nyana embu ngomong kecuali ka jelema tertentu akula ngomong tah kukula didongengkeun supaya nyaho bae sing hade ka Habib Lutfi teh sing hade loba jasa anu bendu ka jana akhirna teu pararuguh ngan nyana mah telek bendu aya kiai ngomongkeun Habib Lutfi ngogorengkeun Habib Lutfi seuri bae nyana mah sababaraha Habib di Pekalongan nu datang ka imah kula ngegoreng-goreng Habib Lutfi bejakeun ku kula ka seuri bae seuri eueuh mah biarin aja ngeunaheun jeung nyana tapi nu ngagogorengna terus berbeda kujana tetep didoakeun bae sababaraha kiai anu ngagoreng-goreng nyana ngagogoreng akhirnya kujana mah terus didoakeun akhirnya makan jadi mahabbah tah kos kitu kuari diudag-udag jelema bae nyanana embung geus ngajauhan tapi aya nu saminggu hayang kapanggih jeung Habib Lutfi di Pekalongan teu kapanggih-panggih padahal hese-hese amat di Pasir Gadung Lutfi eta ge jelema nu bebe jaka kulodo cenah kitu kapanggih saminggu jeung Habib Lutfi bodoh siang aya jeung aing oh ke Pasir Gadung Lutfi aya di Lutfi mana Lutfi eta aya tuh sarua ngaranna lah pokona mah Lutfi bae tuh itu istimewa jasa masyaallah ngaji lantaran Habib Lutfi mah ngaji biasa ngaji amil ngaji jurumiyah sorof alfiyah juar makmun nanteknya mah rapi biasa cara urang ya ulah coba-coba kajana mah ngaji biasa aja masyaallah ya lamun aya kiai anu rada pelentang-pelentung macana nyana nyaho ngaji nyana mah biasa kos urang bareng jeung Bapak Kolot kula waktu di Benda Kerep bahkan satu ketika nu teu dicaritakeun ka batur tapi ka kula mah dicaritakeun satu ketika nyana di kota Cirebon endeu ka Benda Kerep ka beneran poe kaju hujan nyana peureum munajat ka Gusti Allah nganggang kos wae nu mawa nyana sorangan set datang ka Benda padahal tak kosku wae eta wiridan naon coba penta eta apa kos kitu munajat bae emang ti leuletik kaistimewaanna ti leuletik tuh kos kitu nyanyi jago cenah nyanyi pinter ente batu lah paling ge nyaho nyanyi-nyanyi Oma Irama doang nyanyi baratnya nama bisa nyanyi jagonya main piano bisa main organ bisa main gitar bisa ente mah paling ya aduh kendang bolong paling ya jadi malah masya Allah eta keur nyumputkeun nu aya di jero hatena jadi kos kitu teu embung kanyawan nyana ya Allah aja nyawan bae mun urang ngobrol ge bangun nyahueun ka hate urang anu mantak ente si hade si deket ka Habib Lutfi nah pengen kawin ya geus dikitukeun doang deres aduh pemuda mah pengen nyandung ya ya Bib cariin enak aja ya Allah ya Rabb
loba keistimewaan anungan sakadar bebejana ka jeleba-jeleba tertentu doang lagi diceritakan teh maksudnya supaya nyaho sing hade doang lain diceritakan sing hade nyana bener-bener ahli Allah tahap dunia lain Indonesia deh jauh tahap dunia dikenal di mana-mana kos gitulah jangan sulunang solonom bae buk di bereman untuk kadulu salat aya kiai nu babarengan jeung nyana we jadi teu salat jangan di zuhur teu salat asar teu salat maghrib teu salat isya teu salat kiai bingung cenah wali teu salat geus kagawan ku Habib Lutfi ya iya bener eta karana Ki Sarwani Semarang ngamu deui ka dinya bareng dia zuhur teu salat asar teu salat maghrib teu salat kulantaran nyana haju di jero hatena suuzon eta ku Habib titah nyokot asbak Kiai tolong ambilin asbak saya tuh di sono tuh di kamar gigiran we Kiai ka jero Habib Lutfi keur salat Allah sakjana nu mana nu asli ya nu mana nu asli boleh tidinya kakarak jana bener-bener percaya penuh guys eta kos Gus Dur keur ka Australia teh kapan teh salat jana dijojore kapan ku wartawan udah terlalu gendut Gus Dur mulai sekarang tidak salat lagi keberatan perutnya dan lain-lain sebagainya sebab eta wartawana kan ti lain partai PKB aya unsur jore terus dijojore bae masalah Gus Dur seuri bae emang salat ka sia cak Gus Dur teh aing mah salat ka Allah aju aing geus wau jeung Allah ye cak Gus Dur teh macem-macem bae sia geus kanyawan aku mah eta Ki Ali Masum maot di Krapyak sedangkan amanat yang diimaman ku Gus Dur di Australia bingung pada kabeh waduh dia telepon masih di Australia kayaknya jam geus menunjukkan kudu diberangkat ke di bait geus be kabeh dararang tuh siap nu dia bakal jadi imam geus disiapkeun pas geus darang tuh siap mulai Gus Dur datang Waalaikum Gus Dur datang kan tuh baris udah enak cek Gus Dur ini udah berdiri semua itu dia tinggal karep ya Allahu Akbar coba itu kumaha ayo Masya Allah eta kos kitu teh hararese urang caritakeun Gus Dur teu kaharti dari Habib Lutfi loba teu kaharti Habib Lutfi teu salatna masalahna ieu urang bisa nurutan kana teu salatna watak dojeng nu bodoh mah berat atuh berapa ya Allah ya Rabb aja teh kanyahoan ku wartawan sampai wartawan teh wartawan menta hampura ka Gus Dur naon sababna lantaran kanyahoan ku wartawan Gus Dur di hotel aya ternyata dihandap di hotel lain nu loba naon ngaranna bangsa Indonesia ngimaman di dieu karak wartawan gideg bulaan ahli Allah mah tak besi kadeuleu ke haji pendeta salat talian bae tamang geus lah Masya Allah arara deh ahli Allah kos gitulah tiba heula ahli Allah mah dideuleu ku lain makom nama aneh dideuleu ku lain pangkat nama kos gitu tapi orang sieun jeung nu karitu teh sieun kajian kuku wage sieun bae nya nama sajajar bae jeung jelema leutik pertengahan jeung nu luhur akur bae sekat-sekat sebab zahirna doang jeung urang batin nama jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala ai daek di urusan melalui syariat hayu teu daek sabodo kos gitulah para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala cintakeun urang ka Kangjeng cintakeun ka para sahabat cintakeun ka para
khulafaur rasyidin khususnya cintakeun ka para aulia Allah subhanahu wa ta'ala, cintakeun urang ka para ulama-ulama salaf, ulama-ulama nu ngamalkeun ilmu. Abeh kayak di akhirat urang disakompet daunkeun dihijikeun jeung ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ieu nuluykeun ayat anu kamari. Lamun kamari nyaritakeun pengamanan hewan teu meunang dibuburon ku jelema nu keur ihram, berarti hewan-hewan aman teu diganggu. Jadi Gusti Allah rek nyaritakeun pengamanan bagi manusia. Jelema ku Gusti Allah titah ngadeheus pikeun ngamankeun diri, pikeun ngabahagiakeun diri, pikeun nenangkeun diri. Tempat anu ku Gusti Allah diistimewakeun, sehingga Allah ngajadikeun ieu tempat teh menjadi pusat bagi manusia, pusat nu patali jeung agama, pusat nu patali jeung kahirupan perekonomian, di mana orang-orang Arab baheula boga karakterna hayang peperangan bae. Nomor kedua, orang Arab teh hayang ngabuburon bae. Nomor katilu, orang Arab mah hayang kana dunia bae. Jadi ku Gusti Allah teh dipernahkeun supaya karakter hayang perang nu teu puguh na ieu di stop. Karakter hayang ngabuburon anu memang geus jadi tradisi, geus jadi tipikal urang Arab, maka ku Gusti Allah aya penyetopan. Kitu kene karakter bangsa Arab hayang ngarau terhadap dunia, ngarau ku siku, teu mahi ku sakeureut, geus boga sakeureut hayang 2 geus 2, hayang 3 geus 3, hayang 4. Eueuh tumanina urang Arab mah. Sedangkan nagarana leutik Arab mah, Mekah teh leutik, Mekah teh, Madinah teh leutik. Jelemana saeutik tapi kahayangna gede. Untuk menutupi karakter tersebut supaya manusia datang di berbagai penjuru dunia, supaya dijadikan contoh, supaya dijadikan tolak ukur. Allah nyieun hiji tempat nu bakal daratang tadinya kabehan ti unggal nagara. Naon bentukna? Iyalah Ka'bah. Lamun teu amah, urusan urang geus dirancang ku Gusti Allah, geus di-planning ku Gusti Allah. Meme dunia dijieun, Allah geus planning, geus merancang seperti eta. Mimiti karakter bangsa. Kemudian keayaan nagarana, keayaan kitu lokasina. Nah iyalah anu kahayang terhadap dunia gede, tapi nagarana leutik jeung jelemana saeutik, tapi Allah mere nyieun Ka'bah di dinya sehingga jelema saeutik nagara nu tandus tapi menjadi kaya raya. Kusebab jelema berkunjung ka dinya unggal nagara. Indonesia bae ge sabaraha ratus ribu, saurangna mawa sabaraha juta ka ditunu dibalanjakeun di ditu. Luar biasa, nu ribut bae hayang meuli teh kokoneng.
eta teh geus disiapkeun duit di dieu teh nu mawas 5 juta nu mawas 10 juta nu mawas 100 juta dek dibalanjakeun di Mekah dek dibalanjakeun di Madinah. Masya Allah kekawasaan Allah untuk menghidupi orang Arab nu berkarakter seperti eta. Nah iyalah dicumponan ku Gusti Allah jang tolak ukur di dunia. Madak Allah ngajadikeun Ka'bah. Ja'alallahu al-Ka'batal baital harama qiyaman linnas. Wallahu alam bimuradi. Ja'alallahu Allah ngajadikeun al-batakal Ka'bata kana Ka'bah al-baital harama tegese baital haram hiji bangunan anu mulya al-muharram dijadikan qiyamal linnas sebagai qiyam ka manusia sebagai tolak ukur sebagai pusat yang manusia pusat dina peribadahan pusat dina perekonomian ialah Baitullah Baitul Haram. Lamun aya jelema boga dosa sup ka Baitullah tadarru dihareupeun Gusti Allah dipayuneun Baitullah da dititah ku Gusti Allah. Gusti dosa abdi luar biasa lobana kamari mabok kamari zina abdi teh nyuhunkeun hampura Gusti. Baitullah teh ku sebab eta bait lain lalagaan disebut ge Baitul Haram teh saeutik jelema dihampura ku sebab taqarrub jeung tadarru di dinya. Ngan teh ai boga hutang mah kudu dibayar. Aing geus minta ampura di hareupeun Baitullah boga hutang 1 miliar geus beres yakeun teh. Tetep digenjreng di ditu. Urusan kemanusiaan mah termasuk zina. Namun mabok tah rada deuresan, rada deureus teh aya nu dihampura ngan aya nu bagus mah tetep dijilid. Artinya sebab ai mabok mah pribadi, ai zina mah pan geus melibatkeun nu sejen, hutang mah melibatkeun nu sejen. Nah gitulah lamun berurusan jeung manusia, nah ieu mah moal anggeus. Urang dosa-dosa komo nu laletik masuk ka Baitullah, geus dijamin. Iyalah urusan dunia, urusan agama. Kemudian orang salat di hareupeun Baitullah kuneuleuna bage urang geus dibere 20 derajat. Tawaf urang di Baitullah, Masya Allah dosa urang raragagan perlengkah. Begitu orang tawaf teh kuriling sakuriling dosa raragagan 2 kuriling makin kagak makin ragag terus 7 kuriling beres. Gitulah Baitullah. Kemudian dijadikan manasik haji ku Gusti Allah. Bisa umroh, bisa haji. Ieu jangan lebur dosa-dosa orang. Ieu urusan agamana Baitullah lain bantrak-bantrak keudeuh. Mantak jelema anu geus kasedot ku Baitullah jadi tamu Allah, geus tama pisorgaeun we pokona mah. Jelema nu geus top di Baitullah tama geus pisorgaeun jasa. Asal ulah balik ti ditu haju mamawa simba we pokona. Ayo. Baitullah. Yakumu bihi amru dinihim bil haji wa dunyahum. Jeung urusan dunia. Urusan duniana, urusan perekonomianana. Jelema di Indonesia seorang mawa 5 juta bayar rata-rata kali 250 manusia. Dibeakeun di ditu komo nu 10 juta, komo nu 20 juta mah ngendek duit di Mekah sabaraha teh. Encan ti Malaysia, encan ti Pakistan, encan ti Turki, encan ti Yaman, encan ti Yordan, ti berbagai negara sub kadinya moal aya nu teu balanja di Mekah kabeh. Ieu urusan dunia. Di samping eta lamun aya jelema asup ka Mekah aman. Aman, baheula mah baheula lamun aya jelema gelut. Sampai ke dibunuh ieu mah. Sub ka Baitullah, kapanggih jeung ahli waris anu terbunuh teh. Kulantaran kadeuleut tadarru di Baitullah dihampura. Jadi pengamanan Baitullah.
kitu keneh baheula mah jelema anu cicing di Mekah teu boga igoma disebutna liar. Eta teh anu turis-turis teu boga igoma di luar Baitullah mah ditangkep asal sub ka Masjid Aman. Aminan. Numantak nu arasub bi amni dakhilihi wa adami ta'arud lahu. Teu meunang diganggu jelema nu keur aya di Baitullah. Di mana-mana jelema geus ditarangkepan di masjid berarti geus pohara jasa ieu kagorengan bangsa. Sebab geus teu menghormati Baitullah, kuduna mah dihormati Baitullah. Jelema teu boga igo masuk ka masjid. Sebab ka masjid teh nya nandek tabarruk ka Gusti Allah, mun tayang ka Gusti Allah. Mun di masjid ditangkep, deuk ka mana mentap pamuntayanganana. Ta eta kuari mah geus ditangkepan. Di masjid ge asal teu make gelang we, askar geus neleukeun we. Nah, iya makanan gua ceknya na ieu. Ai baheula mah henteu di masjid ditangkepna henteu. Ke geus kaluar ti Baitullah, menghargai Baitullah ditangkepna di luar. Kuari mah di jero masjid kene ditangkep berarti bok-brok jasa. Bangsa Arab da geus bok-brok jasa. Dek ka mana menta muntayang atuh puguh batur teh aing kajeni mah boga salah. Ah ka masjid ah. Kudu apa ulah ditangkap cak askar sadaekna sia di masjid. Ayo sia dek dahar apa henteu sia di masjid bae. Paling nya nginum zam-zam, kajen diamankeun bae geus. Pasti sapoe mah kuat, 2 poe mah kuat, 3 poe. Nah, geus kaluar ka arah tangkep. Kuari mah di zaman kula bae ge kamari teh nu ditangkep di masjid sabaraha urang. Guru-guru. Naon ieu? Barang di deuleu, wah Pakistan ditangkep. Guru-guru. Naon ieu? Indonesia ditangkap. Ngisinkeun aing budak. Ditangkap asal teu boga gelang bae eta ieu tanda resmi mun teu boga gelang. Mun boga gelang berarti resmi. Nah ieulah kuari mah di jero masjid ge, di jero masjid ditangkep bae padahal bi amni dakhilihi wa adami ta'arud lahu. Kemudian ditarikna dibawa ke Mekah samarati kulli syai'in ilaih. Bubuahan unggal negara diangkut supaya fasilitas kadaharan aya kabeh. Baheula mah urang di Mekah teh ngan sakadar korma bae, paling ge cau, paling ge jeruk, kuari mah kadangdeur aya. Jelema nu beuki dangdeur aja ka Mekah, ulah cangcaya dangdeur aya. Hui butun aya. Aya jengkol aya. Betoy aya. Ditarik bubuahan unggal negara jang supaya merenah kabeuki-kabeukina sebab letah orang Indonesia mah dibere roti teh utah tak kurang letah Indonesia mah tapi lamun dibere coe jengkol wah mantep jasa urang arek geus gideg bae maka daharan orang dihakar ku sia cenah ieu tak eta. Jadi beda-beda kan sumut teh orang lamun deuleu urang hideung masyaallah garila daharna gantu. Lantarannya nama dicampur sanguna ge sangu lain beas urang, beas di ditu bae nu bualal teh sakitu rasa. Campur jeung cuka. Aju disaosan, dahar tengah jalan, urang neuleukeun nyana. Masyaallah. Eta geus kos kitu bae kadaharanna. Ari urang Pakistan jeung urang India mah lain empleng. Empleng gede di suhun. Sugan teh mah naon hareng jang dahar. Dicoel kunyana daharna geus. Jeung aya parantina. Nyoba-nyoba urang dicoel utah. Ieu bangsa-bangsa teh beda-beda tuh. Urang Amerika, urang barat, ya roti daharna teh. Masyaallah, mantak besi indek ulin ka ditu. Di dieu beukikeun heula ka roti. Di ditu sangu kula ge hese neangan sangu di ditu. Di mana? Di ditu. Tak eta sa daerah sanagara. Nah, kuari ditarik dibawa ke Mekah. Bubuahan geus puguh nu aya di ditu, nu aya unggal nagara ge aya. Mun urang ka ditu ka pasar bubuahan, buah anu urang teu nyaho ge loba di ditu sebab ditarik. Ieulah kiamal linnas. Peribadahanana silakan menghadap Baitullah. Perekonomianana silahkan menghadap Baitullah. Bahkan aya jelema ngahaja bae dek dagang ke Mekah lain dek ibadah. Masalah.
masalah nu ulah ge cacampuran aing mah kaditu dek ibadah ongkoh dek dagang ongkoh masalah ngan mal berkah engkena teu berkah tak kos kitu tak teu berkah coba deuleu jeuleu pemimpin haji anu memang ngahaja dek neangan dunia bari mingpin haji bari neangan dunia bukti teu kudu dicaritakeun hiji-hijina jelema anggeus hirup keneh beak ludes mun kukul aja dicaritakeun haji patah pangsugihna boga hotel di Bogor di Bandung haji patah nya nama ngeberangkatkeun turis sakapal jamaah haji sakapal geus teu mahi dina kalkulator hartana kuari ludes tinggal 5 doang kemudian nu awewe teh nu awewe lah geus luar biasa terus nu urang nyaho bae di urang geus sugi di demo ku jamaah haji lantaran henteu ngaberangkatkeun sakali atau 2 kali imahna beak korsina beak tanda teu berkah kan berarti aya nu kakara ngaberangkatkeun sakali doang haju di demo bae lain teu berkah deui tah mah tuh geus apa beak ludes ka cangcut niatna teu meunang salah endek kaditu dek dagang doang bagus aing mah kaditu dek neangan duit deh insyaallah mulai campur jeung ibadah dek neangan duit aing mah kaditu nyieun aya nama paspor dek mana ka Mekah dek nan dagang aing mah dek kuli dek dagang neangan duit tok insyaallah menang masalah aing mah kaditu dek ibadah we ulah dicampuran jeung neangan duit aing mah dek mingpin haji bari neangan duit deleukeun tungtung deleukeun tungtungna wae ieu ngembol korsina isuk sia isuk deleukeun dibeuleum sia ku jamaah geus sabaraha sekitar urang nu leuleutikana komo nu gede mah ajur-ajuran naon ieu teu meunang salah di dieu ge qiyamal linnas urusan agama haji bae manasik haji urusan dunia silakan maneh dek dagang di dieu dek dagang kaditu asal bisa bae mantak lamun nyelipkeun perdagangan melalui haji na eta teh aya bae kendala kamari ieu aya anu nyelipkeun rokok sabaraha bantal eta rokok beunang pan ratusan juta rugina di bandara di King Abdul Aziz lantaran ieu mah tuh ditanya jang rokok mah nya jang rokok loba jasa berarti jang dagang ieu mah sita aya deui nu mawa tusuk sate bloon teh jelema tasna piru ku tusuk sate begitu dibuka naon ieu cak Arab begitu ditanya dibuka tusuk sate isi jang naon ieu jang sate cak berarti dagang eta kos kitu bae ge piceun ku urang Arab paling anu aman dititip-titipkeun urang boga jamaah 100 titipkeun di dieu kitu sapak jadi 100 pak mun rokok teh mah atawa di dieu 10.000 di ditu terus mendek jualan tusuk sate teh pan di ditu mah tangkal awi mantap mawa di dieu tangkal awi di ditu mah melak atuh hese teh jadi pan tangkal awi di Arab mah nah eta dibawa ka ditu bari ibadah haji bari dagang 3 tunggu bae kehancuranana mewahkeun imah beli mobil gedong tunggu kehancuranana deleukeun dicampur adukeun model kos kitu geus tinggal kitu bae besi urang endek ibadah haji bae besi dek dagang aing mah dek dagang ka ditu ya ibadah mah tetep ieu terus ngan niatna aing mah dek dagang bae ka ditu sok asal cicing ditu dagang sugih beneran ieu mah lain lalagaan duit ambalaya di ditu mah urang ngalalaga batu cincin bae ka jamaah haji meulina urang di dieu keneh menang meuli di Sukabumi pipirusan aya bae urang Kendal virus asli asli mah tuh ngabohong saeutik lah masalah lah pokona dibeli diborong ieu jamrut bener-bener mah jamrut Cikotok jamrut ieu India ieu jamrut jual wel pokona mah naon bae eueuh nu teu beak di Mekah mah eueuh nu teu beak bahkan ka jengkol beak dangder aya jelema muringis bae aki-aki kunaon ki ya aduh cenah aya ngadahar dangder jasa aya teh aduh kos nu nyiram bae si aki coba kene angan heula ternyata dangder loba jasa bareng dibawakeun teh ka dieu aya cenah melak di mana di Masia itu di lembur dibawa ka dieu jauh amat ti dangder meureun naik kapalnya atuh
Masya Allah isukna hayang hui aya danger aya hui aya jengkol aya peteuy aya toge di pasar ku ari aya jadi urang asup ka pasar Arab teh sarua jeung ka pasar Kemis sarua ge sagala aya bae bubuhan urang teh aya Masya Allah iyalah qiyamalin nas tuh ya Allah ya Rabbi Ja'alal Ka'batal Baital Haram qiyamal linnas. Geus karasa ku urang kabehan tadarru di hareupeun Baitullah qiyamal linnas Baitullah teh Baitul Haram teh. Perekonomian anu luar biasa urang Arab boboga warung leutik ge beuh keuntunganna lantaran teu pernah nu meuli. Nu manteknya lama teh sieun waktu salat tutup lantaran nu meuli kita salat loba bae. Susur ditipu kunyana padahal matang kalangbo dibeli bae eueuh bae jamaah nu teu mawa susur loba sa Indonesia mawa hiji mawa 10 beta susur mawa 10 kali 250 manusia geus sabaraha encan anu kat Malaysia ka Thailand ka Singapura dan lain sebagainya susur bae geus sabaraha miliareun susur bae geus encan tasbih. Aduh, tasbih mati mimiti tasbih kauka datang ka kakak waka. Datang ka tasbih plastik buaya kabeh di Arab teh diangkut ke negara lain. Ya Allah ya Rabbi, qiyamal linnas. Geus dijelaskeun ku Gusti Allah, urang Arab mah nu mantak gara rendut beuteungna cara ricing, bae nu ngadagangkeun orang Malaysia, orang Indonesia. Urang-urang mah ieu dengan sakadar jadi hadam-hadam di toko emas, di toko lain-lain sebagainya pakaian. Urang Arab mah sausim geus kudu kabeuli mobil mewah. Encan 2 usim. Sabar kuari mah eueureun mah gading. Eueureunna kuari mah beres haji, umroh dibuka lebar-lebar. Eueureunna sarua aja jeung musim haji. Qiyamal linnas. Masyaallah. Kakara kapanggih ku urang ayatna ieu horenganan. Mantak lamun hayang sugih pindah ka Mekah. Dagangna di ditu bae di Mekah. Di Mekah bae di dengan baheula mah bisa mantak Syekh Nawawi luar biasa ngahadam jabat dibere ku raja jaba meuli nyana di itu jah baheula mah meunang meuli mantak begitu kamari dibuka ye pertanahan dek pelebaran Masjidil Haram na eta teh aya ngaran Nawawi Tanara aya tanah di Mekah ngaran Nawawi Tanara Masya Allah dibuka orang Arab masih kena jujur coba Nawawi na tahun sabaraha mautna tahun sekian berarti aya ya keluargana kamari diaruruskeun munang sabaraha meureun teh aya ngaran Nawawi Tanara Al-Bantani nah ieu luar biasa baheula mah teh bisa meuli kuari mah teh bisa tah eta aya deui ngaran Samsuddin nah sing ada besi anu ngaran Samsuddin usul geura ka ditu sarua Samsuddin Kronjo aya pelebaran Masjidil Haram aya tanah ngaran Samsuddin Kronjo tabesi aya Samsuddin urang Kronjo bakal ditu ka Mekah aya di dinya teh aya sababaraha urang Indonesia teh nu aya ngaranan tanahna di ditu kuarikeun dilebar tanahna besi dituntut ku raja ku bangsa Indonesia baheula ku keturunanna geus diberes-bereskeun teh ieulah qiyamal linnas mimiti urusan agama datang ke urusan perekonomian bener-bener Baitul Haram teh karasa Allah geus ngajelaskeun ja'alallahul Ka'batal Baitul Haram qiyamal lin 2 wasyahrul haram Allah ngajadikeun syahrul haram sebagai qiyamal linnas jalana tadi bimana sayara lamun jala bimana sayara qiyamal linnas teh jadi maful kadua maful kaijina al ka'bata maful kaduana qiyamal linnas tapi lamun jala bimana khalaqa maful nangan hiji berarti ieu jadi hal qiyamal linnas tah ai wasyarul haram di dieu teh keur dijadikeun maful kaduana silakeun qiyamal linnas ngan dibuang lantaran geus cukup kuno awal hatpusan li didelatil awal berarti sarua jeung ja'alallahu syahrul haram qiyamal linnas
Allah ngajadikeun kana bulan haram. Maksud haram ti bimanal asyurul haram opat kita sebagai qiyamal linnas hiji bulan Dzulqa'dah, 2 bulan Dzulhijjah, 3 bulan Muharram, 4 bulan Rajab. Eta teh ngaranna asyurul hurum. Eta teh teu meunang ngayakeun peperangan. Karakter urang Arab anu biasa peperangan resep perang bae lantaran nyana teh ingin meluaskeun ieu denah-denahna. Di urang mah meureun zaman kerajaan-kerajaan kamari. Kerajaan Jawa Timur, kerajaan Jawa Tengah, kamari di urang zaman kerajaan memeh merdeka teh raja ke diserang, ke sarua urang Arab berkarakter kos gitu. Urang ge panuturkeun itu. Nah ieu di bulan eta mah teu meunang silih serang. Di bulan-bulan Asyurul Hurum teu meunang ngayakeun peperangan. Hiji bulan Hafid, kedua bulan Haji, 3 bulan Muharram, 4 bulan Rajab. Berarti lamun eureun perang qiyamal linnas jadi ngangeunahkeun ka manusia sebab perang resikona adalah nyawa. Aman asal datang ke bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab, ieu teh ngarasa aman manusia lantaran dilarang perang. Kuari mah geus teu make etika perang teh. Geus teu make aturan-aturan kuari mah perang teh. Jeung eueuh lapangan perang nagara bae kuari mah dijadikeun lapangan perang. Baheula mah lapangan perang anu kekuatan teh ditentukeun tempatna. Kuari mah teu lantaran nuklir bom. Di mana bae geus make sensor. Anu loba jelema. Geus pokona mah teu nyaho nini teu nyaho aki-aki teu nyaho orok teu nyaho budak letik. Kabeh beak perang kuari mah kos kitu teu beretika. Perang mah kan adu kekuatan militer kudu nama tentara jeung tentara. Jadi dideuleu ku urang Irak henteu aya kos kitu. Dideuleu ku urang Afgan henteu kos kitu. Dideuleu ku urang Libya henteu kos kitu. Berarti tidak menutup kemungkinan Indonesia ge bakal kos kitu. Pangheulana Cikupa. Lantaran di dinya aya nubukna beureum sabelah teh. Jagong. Cikupa lah, gara pindah si orang Cikupa, nges dikilkeun bae moncongna teh, tinggal mencet bae remote-na, terus sepatan, pasar Kemis Bante, kaliwat kujan, kepetelan doang. Ya Allah ya Rabbi, lain lalagan perang ayeuna mah, jelemana di dari itu bae di Amerika, make remote. Maka remote Iran geus siap nyeun nuklir, nyeun rudal anu geus didatangkeun ka Amerika. Uji coba geus ka laut. Amerika sabaraha jarak tempuhna, sabaraha jauhna, dicoba ku ari nuklirnya na. Ternyata bisa ka Amerika ge bahkan leuwih. Nu mantak sugan ieu urang Iran teu siap perang. Sedangkan baheula geus Amerika lawan Iran. Eleh kapan Amerika? Mada ku ari geus mulai deui Amerika, cak Iran teh siap, wae diluncur-luncurkeun ujianan. Tapi kan Amerika teh boga kos kitu, tanya nama perang teh teu puguh. Bom, kapal di luhur. Geus teu nyaho tentara teu nyaho sipil, biak kabeh. Eta doang teh teu make etika kos kitu teh. Nu mantak baheula Irak yang bunker teh sugan teh mah jang rakyatna ka jero. Ketika diserang kok Amerika, rakyat asup ke bunker. Ternyata bunker nama memang aya. Ngan can digunakeun wallahu alam jang iraha. Sebab anu nyieun bunker teh kapan orang Perancis. Pintu ke-1 nu nyieun orang Perancis. Pintu kedua nu nyieun orang Inggris. Pintu ketiga insinyurna maksudna orang Amerika sorangan. Pintu keempat orang Jepang. Geus jelas eta mah lantaran pembuat ngaku. Nu paling dahsyat adalah orang Perancis, tapi teu digunakeun ku Saddam Hussein. Wallahu alam perjanjianna Irak pasti engke tah jang kupah. Berarti Saddam Hussein teh lain leutik-leutik jelema. Berarti Saddam Hussein geus jaho riwayat hadis ieu bakal diserang dahsyat gede-gedean sebelum kitu abad ke-15 bakal diserang deui kupah. Nu mantak eta teh di kupah teh liangna ternyata bunker nama ke Basrah. Bangkerna geus hese nyaritakeunana lantaran orang Perancis nu nyieunna selesai tembak. Orang Inggris insinyurna nu nyieun selesai tembak. Orang Amerika nu nyieunna selesai tembak.
nu mata geus kehilangan ku ari teh geus aya mah bangker mah aya we ngan kan pernah nyaritakeun beres ditembak jadi dokumentasi dikaburkeun pun kieu nyaho nilu aing masyaallah itu digunakan kamari teh digunakan ngan pernah aya muka doang gitu tah ternyata iya mobil tank baja teh ketika eta muka eueuh ditembakkan ku Amerika eueuh ka mana cenah eta misteri cek urang Amerika tank baja sakitu ditembakkan ternyata eueuh ka mana ieu teh bingungan urang Amerika datang ka kuari eta teh jelema teu daekeun perang ngabingungan eta cek urang mah naon atuh teu dahar-dahar acan gua bingung aing ka mana cenah eta dibuka kur aya pernah satu kali dibuka liangna det arasup kadinya sebelumkeun keur diserang ku Amerika arasup kadinya sekian ratus tank baja lenjak selesai pajar menang eueuh pajar misteri etalah tank etalah bunker Irak kuari jelas aya eta teh di jero teh wah tank baja termasuk alat-alat perang buatan Uni Soviet di jero eta luar biasa tapi teu digunakeun kamari rahasia Allah Saddam Hussein leuwih nyaho Saddam Hussein leuwih nyahokeun bae ieu mah perang can sabaraha cak Saddam Hussein ke tandinganana ketika Amerika ngalawan Kuba deuleukeun dibuat inting-intingan ujian Amerika cak Saddam Hussein aing paek kajen sabilillah deuleukeun ke Irak mah negara 1001 malam lantaran Abu Nawas aya di Irak lain lalawara tuh atuh siji bae atuh Saddam Hussein nin naonan atuh tangkal korma dijieun seperti rudal sekat diberangkatkeun datang ka Riyadh sieun kabeh remote dikiekeun teu harurung cek Amerika kon teu net-netan remote urang ieu naon ieu besi ngajegur bang pabeh lalaunan semua make antino aku mah astronot biayana sabaraha triliun teh anti astronot itu anti rudal geus deukeut teh daekeun sasada remote-na di dalam atuh horengan tangkal korma sabaraha triliun da iyalah 1001 malam Abu Nawas hudang harita teh wallahu alam Saddam Hussein lagi teu kanyahoan mah nya beunangna teh keur mandi nya teh di wahangan leutik di begitu di kuduna mapan eta teh di setrum ngaku tapi henteu datang ka maut wallahu ada misteri Saddam Hussein mah misteri ka mana ayeuna bejana mapan Saddam Hussein teh aya di Bojong gari datang ka gari Amerika henteu ngajelaskeun Saddam Hussein apa lain sebab ketika benang nu beungeut teh Saddam urang ge nyaho ketika Saddam Hussein disorot teh aya 10 model Saddam percis 10 Saddam ieu nu mana nu asli ieu nu beunang teh nyaho nu asli naon teu begitu di setrum teu daekeun ngaku lain meureunana wallahu alam datang ka kuari nah ieu lah lalakonna lain lalagaan ieu bakal diserang Iran dileukeun geus mulai memanas teh Iran sugan aya sieun teh kami diciptakan oleh Allah untuk perang cek Iran jangan pun manusianya debu-debu di Iran adalah untuk melawan musuh-musuh Allah eta bahasa geus teu mundur saetiga-tiga cek kos Jawara ulah bae nyebutkeun sieun lamun aya anak Jawara dek gelut nyebutkeun sieun memeh ku musuh ku bapana heula paeh sia anak Jawara sia nyebut sieun goblok sia teu meunang anak Jawara nyebut sieun teu meunang gelut ada sia geus dididik ku aing lamun ngarentet bae geus ulah tarung dibebaskeun sia ku aing anak Jawara teh kos kitu nah iyalah syahrul haram qiyamal linnas mereka tiluna wal hadiah wal qalaidal qiyamal linnas hadiah-hadiah baheula teh lamun endek ngayakeun taqarrub jeung tadarru urang Arab ieu ontana teh dimerekan sebagai hadiah geus dikencarkeun ge ieu teu diganggu lantaran karesepna urang ditu memburu kulantaran geus aya tanda bahwa ieu teh onta hadiah maka diamankeun wal qalaid
jeung hewan-hewan anu di kongkorongan. Lantaran ketika geus di kongkorongan berarti ieu teh edek dipake takarrub di Baitullah, hadyu jeung qalaid baik kuari ngajadikeun dam maupun memang semata-mata jang takarrub dumados ka Gusti Allah. Ieu merupakan qiyamal linnas, pusat perhatian, pusat perekonomian, pusat kehidupan, pusat segala rupa. Ialah opat hiji Baitullah eta Baitul Haram sebagai qiyamal linnas, urusan dunia jeung urusan akhirat. 2 Syahrul Haram, ieu termasuk qiyamal linnas. 3 hadyu termasuk qiyamal linnas. Nomor 4 qalaid, ieu adalah qiyamal linnas. Dzalika lita'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Zalikatah Allah ngajadikeun model kos kitu opat rupa teh terhadap Baitullah. Litalamu supaya anjeun nyaraho bahwa anallaha ya'lamu sanyana Gusti Allah maha uninga ma fis samawati wa ma fil ardh, naon aya di langit jeung naon aya di bumi. Santos lantaran eta dijadikeun ku Gusti Allah teh ngajadikeun kamangpaatan jeung nolak kamadaratan. Kamangpaatan anak ketika orang takarrub dibawa ke langit. Amal toab orang teh muter di Baitullah. Jelema muter tapi amal nama naik ke langit. Coba ge urang lamun muterkeun benda dina tong bakal naik. Numantak aya motor. Di mana kada? Tuh, saya sok noleh kan. Eta teh blon teh sia tah. Motor teh ditongeng, muter sorangan kaluhur. Eta teh kaluhur tidak disadari mun muter kitu pasti kaluhur bae. Neng muter kaluhur nyana ge geus boga rarasan, asal geus datang kaluhur eureun. Gasna teh turun deui, kahandap deui, digas deui muter ngeng muter. Manusia muter di Baitullah, jelema nama tetep tapi amal naik kaluhur. Masya Allah, amal naik kaluhur terus ka langit ma fis samawati wa ma fil ardh. Jelema dihandap tapi naik kaluhur langit, dipapag ku urang langit teh. Malaikat geus disiapkeun ku Gusti Allah malaikat. Toab saha ieu? Toab si Tedi. Urang mana ieu? Urang Cikupa. Kok jore amat toabna? Malaikat jore jasa cenah ieu mah toab teh malum nyanana di kurang ngaji manasik ya geus atuh cenah mah saaya bae kos ki ieu saya toab saya mah toab nama soleh urang mana ieu urang teureub ieu mah rada bagus cenah ieu tah rada bagus cenah ngan rada doang rada encan aya bagus jasa mah ieu ieu mah toab saya ieu mah toabna ieu mah Mang Muhammad urang mana urang Cilongok bagus amat. Malaikat kita siapkan itu. Ya Allah ya Rabbi lita'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Nu aya di bumi kanyahoan ku Gusti Allah Baitul Haramna diciptakeun ku Gusti Allah. Allah Maha Uninga. Ku Gusti Allah diciptakeun Asyurul Hurum sebagai bulan mulia. Allah Maha Uninga. Allah nyiptakeun hadyu binatang-binatang jang takarrub ka Gusti Allah. Lantaran aya kamangpaatan qalaid anu di kongkorongan dipencit ge sabaraha ribu hewan, sabaraha juta hewan. Beuh urang Mekah bisa ngadahar dagingna. Nu fakir nu miskin teh geus ngadahar daging luar biasa teu eureun-eureun. Tambah deui. Madak jadi masalah lantaran loba teuing pernah dikirim di zaman Pahad. Permintaan Amerika dikirim ke Amerika dijenkeun kornet ditentang ku ulama-ulama sadunya. Raja Fahad dipanggil dimitingkeun deui kemudian tidak boleh sebab ieu mah saaya-ayana di Mekah bae deuk dikumahakeun ge ku urang Mekah bae teu meunang dikirim ke Amerika dibuat kornet. Hanya satu kali kesalahan Raja Fahad saat eta madak salah minta hampura Raja Fahad ge malikeun deui kuari mah teu dikirim ke Amerika teu dikirim ke Belanda khusus jang urang Mekah bae sabaraha juta hewan.
ialah kemanfaatan anu luar biasa li ta'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Urusan agamana deus melalui Baitullah Allah maha uninga urang manusia kumaha ngagaweanana diterima ku urang langit Allah maha uninga. Duit da sia menang ti mana Allah maha uninga lantaran Allah teh dunia leutik yakbudullahu leutik. Jelema ka Mekah lelempangan ngajual sawah bener henteu ngajualna didelekeun ku Gusti Allah. Jelema yang ke Mekah jasa rebut kakana ka Madinah didelekeun ku Gusti Allah hidna naonan sia menghadap ka imah rebut segala rupa. Jelema nu ka Mekah baik kemudian rebut nya teh korupsi dan naonan sia menghadap ka imah jeung maling segala rupa. Didelekeun ku Gusti Allah teh ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Salah setik awas cek Gusti Allah dek menghadap kain teu kudu ka Baitullah atau ikos kitu carana jadi ditu kain nyembahna di dieu ge kain make perjalanan nu bagus atuh ngan paling bahaya jelema cinta ka Baitullah mempersiapkeun hayang deus ka Baitullah kemudian dilarang bakalna di akhirat tu pangheulana digenjreng ku malaikat jelema nu ngahalangan jelema nu cinta ka Baitullah nu berangkat ke Baitullah geus cinta jasa ka Baitullah dihalangan tah nu ngahalangan anu pangheulana dikerekeb ku zabaniyah lantaran jelema geus deus ka Gusti Allah deus ka Baitullah geus mempersiapkeun diri segala rupana geus rela ninggalkeun nagarana tapi dihalangan nu ngahalangan ieu nu bakal heula dibebas-bebesun ka neraka jahanam cing ade lain Wabalikan mereka menamu Allah menjadikan seperti apa supaya menyeruhu Allah manusia itu kanyawan ku aing besi kurang umumnya hanya Allah wa innallaha bikulli syai'in alim jasanya nya Gusti Allah teh nyawan pisan bikulli syai'in alimun mahauniya bikulli syai' aya tadi marada khusus lantaran yang ma fis samawati wa ma fil ard begitu didatangkeun wa innallaha bikulli syai'in alim pertama nyaho lantaran wujudna nyaho ka langit jeung pangeusina lantaran aya nyaho ka bumi jeung pangeusina lantaran aya Allah nyiptakeun atuh aya jadi ciptakeun ku Gusti Allah anu diciptakeun ku Gusti Allah aya atuh kadeulean ku Gusti Allah kanyahoan ku Gusti Allah besi kurang jelas dijelaskeun deui bahwa kanyahoan Allah teh alimun bikulli syai'in seluruh lempangna nangtungna heesna diukna keur ngajin nundutan kanyahoan bikulli syai'in sih ada kanun nundutan kanyahoan di mana cenah kieu teh nundutan di belah kulon deket lawang nundutan di dinya aya teh ngopi manggeus padahal mah bikulli syai'in alim apaleun Gusti Allah nangtungna ka diukna nyahueun ngedengna dieu nyahueun dedengeanana nyahueun rencana-rencanana nyahueun hirupna maisahna perekonomianna perpolitikanana pergaulanana kemudian tingkah lakuna pagawean jeung sajabana ieu maka ieu wa anallaha bikulli syai' kul adat sur kulli syai' isim nakirah kulli jeung nakirah luar biasa umumna lu teu kanyahoan mantak waliullah mah geus cukup sakieu ge aing mah kanyahoan keur di mana bae geus sugan deuk minta tolong ka manusia teh jangan geus kanyahoan aing teu kasupkeun kana kulli syai' Allah teh maalim ka aing teh geus hiji bae hiji ayat asal nyulusup ke jero hate dibandingkeun jeung sakabeh ayat talar tapi nyana korupsi terus bae maning hiji ayat tapi nyulusup ke jero dada ke jero jantung sehingga boga rasa asa didelekeun ku Allah asa didengekeun ku Allah asa beberengan ku Allah asa dikanyahokeun ku Allah cukup hiji ayat geus kuari mah urang asal geus datang ka imam Allah nyahoeun ye ka aing datang tas ngaji sendal pahili nyahoeun ye
Allah ya. Kamana ya kuduna nyahoan aja ngahaja apa henteu nyahoan Allah ge rada ngahaja saeutik kadedelegeun bae sendal kulit aing moasna jepit lah teu ka nyahoan ieu Allah mah horeng nyahoan rencana ti awal aya rangda urang Cikupat teh ka mana eta nu bae nol teh ngaji tapi rencanana yang nu rangda teh susuna doang gede teh budak ka nyahoan Gusti Allah bikulli syai'in alim sing hade jasa sing hade aduh masyaallah nu mentak mulus jeung teu mulusna murni jeung teu murnina ikhlas jeung teu ikhlasna kanyahoan ku Gusti Allah ku ieu ayat wa annallaha bikulli syai'in alim isin ka Allah mun urang ngaji teu ikhlas isin ka Allah mun salat teu ikhlas isin ka Allah mun haji teu ikhlas isin ka Allah mun sedekah teu ikhlas lantaran kadeleuna secara zahir mah kos kieu bae tapi jero hate kadeleuk ku Gusti Allah innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum ialah bikulli syai'in alim lempengkeun mulai ti kuari hate urang duh aing kanyahoan bae ku Gusti Allah Gusti ya Gusti Maha Uninga tuh abdi teh jasa kieu mah ieu dagang keur lancar Gusti Maha Uninga ti Gusti pan dan abdi teh hayang boga dua we Gusti teh Gusti Maha Uninga supaya nu kolot rada tentrem we Gusti jauh sak Allah tolol sia segala yang kos gitu segala naon tuh nyaeun Allah teh kaker tega teh urang nu hayang kawin nu hayang nyandung macam-macam nyahoon iyalah wa anallaha bikulli syai'in alim lantaran baina ja'alahu dzalik lijalbil masalih lakum Allah ngajadikeun seperti tadi pikeun nari kamaslahatan keur aranjeun gawe wada fil madar ankum jeung nolak kamadaratan lantaran iyalah kaidah Islam teh jalbul masalih wa darul mafasid darul mafasid kana kadituna muqaddamun ala jalbil masalih panjang geus dongeng nu jelas mah jang jalbil masalih wa daf'il madar qabla ruku'iha memeh kajadian memeh terjadi Allah geus jauheun atuh dalilun ala ilmihi bima huwa fil wujud wa ma huwa kainun jadi dalil kana nyahoana Allah kanu geus aya jeung nu bakal aya jeung nu eukeur geus eueuh nu teu kanyahoan urang diciptakeun ku Gusti Allah geus kanyahoan ku Gusti Allah model kuarina de atuh kuari dideleukeun diurus ku Gusti Allah urang teu nyaho bakal maot ira Allah mah geus nyahoeun sia sakitu poe deui sia sakitu bulan deui sia sakitu taun deui bakal diasupkeun ka jero kuburan ku aing geus nyahoeun Allah mah mantep kula kitu ningali keistimewaan hiji beta Ki Astari mana gara Ki Astari kresek cakung jelema datang tiluan ke manehna assalamualaikum obatan waalaikumsalam benerna orang-orang jauh eta jelema teh naik parahu berarti orang itu tuh orang untung Jawa atau orang naon ngaranna pulau pokoknya naik parahu bae ka ditu begitu kabangi jeung Ki Astari cek Ki Astari salah seorang geus ditungguan ku kuburan di antara opatan cenah karaget kabeh sering Ki Astari mah sok bener bae sia teh aingnya kaluar ti dinya teh geus kikituan bae cenah ieu saurang geus bau kuburan urang hahampuran di kuari hampuran geus urang balik-balik kabeh biasa bae tara renang we naik parahu teng geus tereh deukeut ka tempatna ngaguling parahu pae saurang nu tiluan salamet nu saurang teh eta teh geus kajahoan ku Ki Astari bahwa si ieu teh bakalna geus tereh deukeut ka maot ka ambe jeung kadeuleu dibukakeun hijab lain bantrak-bantrakeun Ki Astari mah atuh lantaran nyana mah saguru jeung Ki Muhammad Kinawawi Mandaya sanggeus ka guru ngaguru deui ka Kinawawi Mandaya na ieu Ki Astari tak Ki Astari disahanya naon garang-garana belajarna di Kisajim ti ditu ti Syekh Nawawi ta eta teh patali-patali deukeut jasa mentak seukeut
nama hirupna memeh merdeka geus berarti berjuang bareng. Nah iyalah Ki Astari teh nyahoan nya nama asal geus dilirik senyum bae. Kasaha ya senyumna ya. Biasanya tereh payah nu disenyuman ku nya. Eta Ki Astari. Nah iyalah hamba Allah aya nu dibukakeun hijab atuh koma Allah nah. Mantak atuh Allah ciptaan Allah atuh mantak urang mun ngarasa hina di hareupeun Allah, dhaif di hareupeun Allah. Teu daya teu upaya Gusti. Hidayah abdi mah aya danang Gusti, hirup ku Gusti, supaya teu dimotan ku Gusti. Siang ngomong kitu, pan teu ibadah ka aing atuh. Tadi kitukeun man ku Gusti Allah, mantak kudu ngarasa hina urang teu daek ngaji. Ieu ngarasa hina ngaranna daek ngaji. Nun teu daek ngaji ngaranna takabur. Sanajan ngajina di handapeun tangkal Ambon lumayan geus sakitu ge. Terus salat eta ngarasa hina berarti salat teh puasa nurut ka parentah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditambahan sing ade. Ya'lamu annallaha syadidul iqab. Nyarah maraneh kabesanya na Gusti Allah teh sangat pisan pohara pisan nyiksana ka musuhna anu ngamusuhan ka Gusti Allah nu teu nurut ka Gusti Allah mimiti teu percaya bahwa Allah pangeran atawa percaya namangan haju nakal daek mabok daek korupsi daek zina kabelah dieuna atuh teu daek salat teu daek puasa na iyalah sing hade Allah teh syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim kanyahokeun ku anjeun bahwasanya na Gusti Allah teh Maha Hampura li auliyaihi ka para kakasihna rahimun tur maha welas ka para kakasihna. Kakasih Allah teh jelema nu nurut jasa secara syariat, nurut jasa melalui tarekat nya teh niti kana hakikat geus jadi kakasih Gusti Allah zahiran wa batinan. Allah Maha Hampura boro-boro keur benerna dina syariat keur salahna ge ieu geus dihampura bae ku Gusti Allah. Jelema kadeulina teu salat kadeulina ku mata urang padahal teh nama keur babarengan jeung Gusti Allah tapi wali Allah nya geus wali Allah teh aya nu wali dina syariat kakasih Allah teh eta ge sarua aya anu kakasih Allah teh syariat jeung hakikatna. Jelasna dua-duana ieu adalah menang Ghafur, menang Rahim. Asal urang nurut ka parentah Allah, ngalaksanakeun perintah-perintah Allah, urang teh kakenaan ku ayat Ghafurur Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan urang kabehan dihampura dipake kaulas ku Gusti Allah sehingga urang kabehan aya dina ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab.